lamun aya jalma ditinggali teu puasa, tingali syariatna keur henteu atau nipas hal teu lalaki sugan main mah gering atawa keur nyanyabaan aya di lembur sehat jag-jag badanna ge atau sugan boga kodoaneun kitu main mah atau bener puasa kodoaneun puasa mah oh berarti asupan nu katilu eta mah jalma gelo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Neraskeun hanca dinten kamari tentang babagian buka aya 4 kamari tentos anu wajib buka nyaeta saperti jalma anu haid sareng nipas. Nomor kaduana anu wenang buka rek buka heug teu sawios saperti jalma anu musafir sareng anu gering kalawan klasifikasi nu geringna penjelasan terus aya genep rupa kamari teh. Salajengna nu katiluna wala sareng teu wajib oge henteu wenang bahkan teu makruh teu haram. Buka ke jalma eta mah teu wajib buka, henteu dimakruhkeun, henteu diharamkeun, henteu wenang. Jadi hukum ka jalma eta bebas. Nu kumaha kama fil majnuni saperti di jalma anu gelo. Nu gelo mah rek puasana ge karep teh teuing da gelo. Atau lamun nu gelo puasa teu wajib buka tengah poe teu haram teu wenang teu makruh sabab muka urang jalma gelo teu kasuk pukalap jadi hukum syara teu nepi ka jalma nu gelo mah teu nemu syaratna sebab syaratna kudu balik jeung berakal atuh jalma gelo kan akal teu aya akalna makana teu aya hukum ka jalma anu gelo mah teu aya hukum. Wa muharamin ya sareng nomor kaopatna buka anu diharamkeun. Kamari wajib aya wenang aya teu wajib teu wenang ka wa muharamun kaopatna buka diharamkeun. Haram buka kana kumaha? Haram buka teh nyaeta saperti kaman ahoro saperti jalma anu ngahirkeun kodo Ramadana kana kodo Ramadan boga hutang Ramadan tahun kamari mata makunihi sata mampu sebenarnya mah bisa mainnya teh kodo teh ngan kedul teu aya halangan naon hatta doko sehingga nepi ka rupek naon al waktu anhu tina eta kodo dibeda waktu 11 bulan dak kedul teh teu dikodoan inget-inget geus rewah inget-inget geus nisfu Saban boga hutang 3 poe tah dikodoan we geus datang manten Ramadan deui tah keur ngodoan eta haram ka manehna buka teu meunang kudu dianggeuskeun gitulah manu kitu tah ye lamun nilik ayeuna aya nu wajib haid jeung nipas aya nu wenang nu nyaba jeung gering anu haram anu kaos tadi teh anu ngahirkeun kodo aya nu teu wajib teu wenang teu makruh teu haram jalma gelo atuh lamun aya jalma ditinggali teu puasa tingali syariatna keur henteu atau nipas hal teu lalaki sugan main mah gering atawa keur nyanyabaan aya di lembur sehat jag-jag badanna ge atau sugan boga kodoaneun kitu main mah atau bener puasa kodoaneun puasa mah oh berarti asupan nu katilu eta mah jalma gelo gitu asupnya geus kita ngaku mah kita seperti kita hukum syarana teh eta babagian hukum buka atau batal ke tengah-tengah puasa. Ayeuna waksa muliptori sareng ari babagian buka
ngitung-ngitung karena konsekuensi tina buka ari tadi mah hukum buka nanya hukum wajib menang haramna aya mah hukum bagian buka ngitung-ngitung karena konsekuensi tina buka eta ngitung-ngitung karena perkara wajib digawe lamun mahina buka nah jadi arbatun eta yopat aidon deui kahiji mayal zamu pihil qada wal fidyah jalma lamun buka boga kewajiban qada jeung fidyah tah lamun maena batal ke tengah-tengah puasa Ramadan wajib ka maena kudu qada jeung kudu fidyah ya kabagi dua deui ieu macam teh nya wa huwa isnani kabagi dua al awalu aya kahijina eta al iftaru jalma buka batal ke puasa li haufin karana sieun ala goirihi kabatur ngabela batur gitu sih nama ngabela batur tapi kabuka manehna kamaina wajib qada wajib fidyah saperti kumaha kal iftori saperti jalma batal ke puasa lin qodin hayawanin muhtaramin adamiyin karena melaan nyalametkeun hewan dimuliakeun bangsa manusia Augeri atau salian manusia tapi musarofin anu dimuliakeun musarofin anu deket ala halakin kana rusak aya jelema rek cilaka contohna bigorkin kalawan ti teuleum contohna teman ulah ke ngaliwat kana jembatan ngaliwat di jalan aya jelema kekerlekan di teuleum dina leuwih teh urang teh karunya hayang nyalametkeun jelema eta da kemudian jelema teh bisa ngojay aya urang bisa ngojay teu mikir panjang colok motor teh jembatan ngajlong kejebur katanya ojo aya kecepet dirawel ka jelema teh ibu kasih si mangku kejebur gitu saya asup kana bahan urang kana but urang nepika puas urang batal tah gara-gara nyalametkeun batur engke teh kudu qada kudu fidyah gitu nya lamun jelema sangkeun bageur geus kuing fidyah sok teuing sakarung beas lah da we salametkeun lamun kitu ayo mah kan udah puas teu heula. Weh, selamatkan. Oh yuk tulungan. Tapi kudu fidyah keneh cek utamanya. Geus gampang ke fidyah mah kuing lah pameka ieu tulungan heula. Apa saja dalam model kitu. Ya. Saurang asal diselamatkeun manehna, ya kudu qada kudu fidyah. Aya jelema teu nuhun acan. Oh baca nya. Oh jelema salametkeun teu nuhun acan gitu. Eta hiji nya eta. Atawa wa iftaru hamilin wa murdiin batalna jalma anu keur hamil atawa anu keur nyusuan alasan batalna haupan alal waladi karunya ka budak ayeuna urang puasa keur nyusuan budak lamun kurang teu batal teu barang dahar ci susu bari ieu karunya ka budak palingan cenah ngempel karena puting susu lepehkeun deui lepehkeun teu ngeunah beuna susu bari teh deudeuh teuing bageur utun geus lah marek batal we puasa kitu mah karunya ka budak ya barang dahar habak mah lapar deui habak mah geus aya nutrisi mah budak teh ngenyot dirosa di budak teh tadi bet teu ngeunah susuna susu bari batal tak kamarina sabar poe batalna sabulan Kang kudu qada sabulan fidyahna 30 poe deui ya nah gitunya jalma anu karunya ka budak wungkul karunya ka budak wungkul sanajan budakna teh lain budak urang nyumang nyusuan ke batur gitu cek kamari teh buburu nyusuan ke batur da anakna ituna si mamahna budak teh wanita karir lah digawe budakna kurang diasuh disusuan kurang teh tak karunya ka budak eta urang teh batal puasa ka urangna kudu qada kudu fidyah gitu atau nu hamil teh tadi nahna yang hamil teh hamil lamun ayeuna keur urang keur hamil budak nu beuteung teh nutrisi teh kurang eueuh atau budak bising kayak pertumbuhanna goreng mau cek dokter geus kitu mah deui ibu wayahna mulai dibawa puasanya tapi ibu lemah kandungan lamun dibawa puasa bisa si janin teh kurang nutrisi karena bakal kurang berat timbangannya bakal kurang atau kurang gizi cek dokter teh ada karunya ka budak teu puasa sabulan urang teh ya
atau ka urang teh kudu kodo kudu fidyah. Makanya ngai keur hamil kakaraheug bisa kata sebulan 2 bulan bulan puasa. Ai keur ke sawal teh ngalahirkeun, lain sawal gitu. Ka itu tet karena geus tepi ka Rajab teh ngalahirkeun. Puasa teh nyusuan deui. Nya teh 2 bulan tah 2 tahun teu puasa. Karunya ka budak kudu kodo kudu fidyah kitu nya. Sanajan tali nyusuan buburuh atawa gawe bakti we karunya indungna kaleuweung budak ngeake ceurik biasa sok anteng ku susu formula oge biasana mah hanteu diasupkeun ka susu urang saruak ulah teh lepe budak teh udah ada budak teh kaos kitu nya. Salajengna pain abtoro mangka lamun buka si jalma batal si jalma teh lihaupin karena sieun ala nafsi kana awak sorangan au mageri atau sarta musajena pala fidyata maka eta teh fidyah kodo wungkul kal maridi seperti anu gering. Pertimbanganna tadi teh lamun nu nyusuan ayeuna lain kalinya ka budak ieu keur puasa disedot teh ke budak leuleus awak teh dan nutrisi sasahur dina badan teh bayak ku budak cenah mah ulah nu leuleus rek nyangu kayak buri teh masa beuh tanaga batal we eta mah karunya ka awak sorangan kitu mah lain karunya ka budak mun karunya ka awak sorangan mah cukup kodo wungkul nya lamun karunya ka budak mah atau melaan batu nu diteuleum teh kudu kodo kudu fidyah lamun ka awak sorangan mah kudu kodo wungkul. Kumaha lamun ka awak sorangan karunya ka budak karunya eta mah kodo wungkul kitu mah kudu fidyah nya. Tapi kudu murni tina awak sorangan. Dambung fidyah ieu kan awak sorangan ieu mah teu kudu ngaku-ngaku kitu. Teu ngaku kitu cek da awak sorangan we ieu teh kan ka budak ta khawatir ku badan sorangan. Kitu nya tina badan awak sorangan bae teh mah. Ulah ayeuna ulah pemikiran di bijam ka batur da ieu teu batal teh karunya ka ya awak sorangan ieu lulus tah kudu kitu. Cik perasa urang batal teh pada kana naon tah kitu nya. Jadi kodo fidyah eta pahamnya tentang bagiannya. Sehingga tadi teh lamun ayeuna udah nyusuan budak teh dosa deui nyusuan teh. Gemol we budak teh nya. Lamun ayeuna urang teu batal, aduh badan bahan leuleus kieu. Makana ke keur naon? Keur heug sakedeung deui tas lohor teh menjelang asar mulai nyangu kawas kamari maning. Lampu pareum teu bisa nyolokeun nya. Kapasna dihawu da tutuman teh sudah poho deui dihawu teh poho deui. Ayeuna magrib teu asak kejoana teh terus keneh gara-gara poho deui baru nyanguna nya. Heug leung lamun salakina ridho. Ai salaki teh ridho doraka ka urang teh tah. Mun salaki teh ridho teh mata kanana ka awewe mah ka ibu-ibu lamun keur jangu masak keur puasa meunang diasaan. Asal we teleg nya. Meunang. Naon tujuanna? Bising engke pasakan teu raos, sangu can timus, salaki nepi keheuleun amaraheun. Pas lapas sapoe barang dahar pasakanna kurang uyah misalkan mah. Atawa asin teuing. Sanguna teu asak pisan. Heuh kecewa salaki teh doraka gede urang dieu nya. Makanya menang diasaan dicetak hungkul gitu ingat ciduhkeun deui jeung ngasaan hungkul supaya salaki teu kecewa teu didaun gitu nya. Aya dina kitab sanes keterangan model kitu meunang ka istri ngaraosan pasakan tuangeun walaupun keur saum demi meunang ridho ti salaki kitu nya. Eta adalah sementawis babagian buka ngetang-ngetang karena konsekuensi tina buka eta. Jadi aya nu kahiji wajib kodo wajib fidyah nya lamun sieun ka awak sorangan cukup ku kodo wungkul lamun sieun ku batur budak atau titeuleum naon teh lah nyalametkeun batur kodo jeung fidyah lamun duanana ka awak sorangan jeung ka batur kodo wungkul nya. Eta mah nu kaprah di urang mah anu nyusuan anu hamil kaprah di urang mah walaupun contoh tadi teh anu nyalametkeun titeuleum misalkan teh mah urang nepi ka batal atawa aya jelema naon sawan teu kalapa teu bisa turun nya hayang nulungan urang teh anu nulungan pasti batal kumaha nulunganna
urang naik maksa urang mah teu bisa naik deui. Ngoseuy sampai nepi ka akhirna da ka luhur betik boga da bakat haus teh. Batal nyala gara-gara nyalametkeun batu di luhur. Sarua kitu oge wajib kada wajib fidyah. Tanya jadi lain-lain budak hamil anu hamil jeung nyusuan we naon we pokona mah alasana batal karena nyalametkeun batur kudu kodo kudu fidyah. Hiji lah nya kayak ini insyaallah lajengkeun deui mudah-mudahan sing aya manfaatna wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.